Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabu ziyarati tahniati ari ieu eta adab-adaban ngalongok ngabageakeun. Ida najaha di mana-mana sukses atawa lulus saha sodiku ka babaturan anjeun pil imtihani dina ujian. Au qadima atawa datang ieu sodik min safarin ti nyanyabaan. Au cager ieu sodik min marodin tina gering. Au fariha atawa bungah irohi nyatana pirang-pirang sabab kabungahan. Yustahabu disunatkeun laka pikeun anjeun naon anrohu yongok atawa ziarah an ka itu sodik. Wa tuhanniahu sareng ngabageakeun anjeun ka sodik bizalika ku ieu mazkur. Liyazdada karena supaya tambah-tambah naon parhuhu bungahna ieu sodik. Wa tata'ak kada sareng nguatan naon mahabbatuhu mika cinta na sodik laka ka anjeun bimusyarakatika kalan ngarejengan anjeun iyahu ka itu dina kabungahna sodik. Wa qad basyara saat nyata mere kabungahan sa'allahu Gusti Allah ibadahu ka pirang-pirang hamba-Na Allah al-mu'minina anu mukmin kabeh. Biqaulihi ta'ala kalawan dauhan Allah ta'ala yubasyiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwani wa janruhum mere kabungahan ka ieu mukminin saha rabbuhum pangeran anak mukminin birahmatin kalawan rahmat minhu ti Rabb waridwanin sareng karidoan wajannatin sareng pirang-pirang surga lahum eta tetep pikeun ieu mukminin fiha dina ieu jannah naimun muqimun ari nikmat anu langgeng. Walama ungzilat sareng nalika na dilungsurkeun ieu ayat alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama walama ungzilat nalika dilungsurkeun alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama naon ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama liyaghfira supaya yakin ngahampura laka ka anjeun sa Allah Gusti Allah makana perkara taqaddama anu ti heula ieu emak mindan bika nyatana dosa anjeun wama sareng perkara ta'akhoro anu terakhir ieu emak. Marji'ahu dina nalika uwihna Kangjeng Nabi min al-Hudaibiyati ti Hudaibiyah. Qala ngadaus sallallahu alaihi wa alihi wasallama laqad ungzilat na nyata diturunkeun alayya ka kuring naon ayatun ayat ahabbu anu leuwih dipika cinta ilayya ku kuring mimma tinimang perkara alal ardi anu aya di bumi. Summa qara'aha teras maca Kangjeng Nabi kana ayat alaihim ka mukminin. Faqalu teras nyarios ieu mukminin hani an laka ya Rasulullah. Wilujeng ya pikeun anjeun ya Rasulullah. Al hadis. Wa basyara sareng ngabubungah sa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidatana ka Gusti urang kadunungan urang sadayana Khadijah tegesna Khadijah radhiyallahu anha fil jannati di surga min qosobin tina qosob la sohoba anu henteu aya recok pihi dina ieu jannah wala nasoba sareng teu aya kasusah. Wal qosobu sareng ari qosob al-lu'lu'u eta mutiara al mujawapu anu dipolongoan al-wasi'u anu lega kal qasri saperti gedong al munifi anu luhur. Wasohobu sareng ari sohob syiddatus sauti eta bangetna suara.
Wa nasobu sareng ari nasob at-ta'abu eta kasusah. Wa sa'ala sareng naro saha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ubay bin Ka'bin ka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ayu ayatin ari naon ayat fi kitabillahi dina kitab Allah a'dhamu eta anu leuwih agung. Qala nyarios ieu Ubay ayatul kursi eta ayat kursi. Qala ngadauh Kangjeng Nabi liyah nikah supaya gampang naon al ilmu abal mungziri hei aba mungzir. Wa khotoba sareng khutbah saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhiri yaumin dina akhir poe min Sya'bana tina bulan Sya'ban. Faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi ayuhan nas hei jalma-jalma qad adzallakum nyata geus ngiuhan ka aranjeun naon syahrun azimun bulan anu agung syahrun mubarakun bulan anu diberkahan fihi eta tetep dina ieu syahrun lailatun ari peuting khairun anu leuwih alus min alfi syahrin tinimbang 1000 bulan. Al hadis wahwa sareng ari ieu hadis dalilun eta dalil alastihbabi tahniati kana sunatna ngabagiakeun bi syahri ramadhana kana bulan Ramadan wabil idi sareng id wallahu a'lam bishawab.